Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu di sarang hidangan dongeng Sundanya urang ngadongeng deui. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jajara carios Syendul Jawara Olokejo. Di dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mana rejanten hiburan. Kabaraya anu satya manco kan dongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin. Dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroyalan tombol subscribe. Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaterasna carita Syendul Jawara Olokejo. Sok kaparayun sadayana. Syendul anu dibawa ngiles ku si Pelang teh atuh rarasana mah asa dibawa hibar. Angin mani nebak tarik naker. Syendul ge reuwaseun arek dibawa ka mana cenah. Dina waktu anu ngan sakedeung. Syendul teh kiwari aya di salah saji tempat. Eta tempat teh mangrupakeun jalan anu berasna teh ka pileuweungan. Bogoh we atuh Syendul teh mani kaget laju we tumanya ka si Pelang. Nah di mana ye teh? Nah bati bawa ka dieu. Kapan urang teh kudu nulungan kita Pak? Jeung nulungan dulur sabaguron aing sia. Kapan yoga arek nulungan? Tuh, tempo dulu. Itu aya anu tiluan bari keur memanggul kita Pak. Gancang kumaneh tulungan guru maneh teh Ih, eueuh horeng teh nya euy. Eueuh karunya temen. Kita apa itu diborogod gitu dibawa ku si wabalak. Alah dagoan sia. Bener we di jalan satapak breh katingali anu kerentang-rentang larempang tiluan mutayalian ti kilintung jeung kadua anak buana bari memanggul kita Pak. Si Endul teu loba catur langsung we bener teh ngadedot lempang ngadeukeutan rek mapag ngahadang ngahalangan jalan. Sedengkeun kilintung sapara kancan teu sadar lamun dihareup ti geus aya Syendul anu bakal ngahadang. Jongjon we bari lembang ti diselang ku ngobrol suka bunga lantaran geus hasil nyangkala kita Pak. Sakedeng dae deula. Dewek bakal manggihan eta harta karun ngandung harti. Cita-cita dewek kelak ke sana. Ngapi milik eta harta anu pasti jumalan teh lain saeutik euy. Nyakan tenan we atuh Ki kangaranan eta harta karun teh anu diparebutkeun anu diteteangan ti baheula keneh. Geus kabayang we ku galing mah. Oh, kilintung teh bakal jadi pangbeungharna pokona mah. Bakal senang lah. Sakedap deui ge bakal jadi juragan lintung. Alah, sumuhun Ki. Sakedap deui aki teh bakal jadi juragan lintung. Ngan bae panuhun we ulah hilap ka abdi duaan keun anak buah nu sejena malah. Utamikeun we abdi duaan. Lamun dugi ka sumuhun aki jadi beunghar teh ulah hilap ka abdi duaan tah kitu Ki. Jadi si laing duaan teh yang kebawa senangnya. Nyakan tenan we atuh Ki sahanu teu hoyong hirup senang. Kapan urang sadaya teh cicing di pileuweungan jadi karaman. Lamun Ki atos jadi beunghar mah meureun hirup nyorang kasenangan. Dumuk matuh di pilemburan. Pada mika hormat lantaran jadi jelema beunghar. Sanu teu hoyong atuh. Abi duaan ge hayang kabawa we kitu tah senangna Ki. Nya deuleu. Dewek moal arek po ka si laing duaan. Pokona mah lamun geus nyangking eta harta karun, dewek bakal jadi jelema beungharna, bakal cicing di pilemburan, bakal pada mika hormat. Cing di dewek teh bakal babari neangan pamajikan euy nu saloba-lobana. Alah kabayang we ku galing. Pokona mah
bakal jadi sorgawe keraki mah lah. Hirup nyorang kesenangan jeung kanikmatan anu taya bapadana moal kurang itu jeung ieu sakabeh kahayang bakal kacumponan. Nya adalah pokokna mah sia duaan ulah riwang ulah jalempang. Marane duaan ge bakal kabawa senang. Ayo mah bawa di tas sita teh euy. Urang sakancangna ngajugjug ka pileweungan sina duduhkeun di mana diteunna eta harta karun teh. Cikilintung bari ngajakan we lempang ngagancangan ngarasa gancang tepi cenah ka pileweungan. Basa nu tiluan ngaliwat ka handapeun tangkal caringin. Puguh we atuh nu tiluan teh meunang kapegeurewas lantaran di handapeun tangkal caringin teh geus aya nu ngabadega ngadang halangan jalan. Reuasna curi cenah maning ngabadega kitu. Pareceng pada ketangi hegul beteungna bani budayut. Ai curi gitu itu teh Ki. Tinggal itu di payun anu ngabadega langtung. Mani badag nyum gitu bari can sidih kana banget ayo. Alah, kalah mun ngajung kiring gitu tuh. Alah nya bawa aya panampakan Ki. Aya jurig anu ngabung keuleuh ieu. Mana siar? Oh, geuning euy. Aya jalama sia lain jurig kurang ajar. Nah, sia kana jurig bae. Tuh deuleuh kapan sukuna ke nabak. Ngan sanya kawas anu ngahalangan jalan. Cekilintung mereka penasaran. Laju we atuh ngajakan kana kebuana ngadeukeutan anu keur langtung ngabadega. Barang geus sidik pikeun si Galing jeung si Asmo atuh manehna teh geus henteu asing deui ka eta si Endul teh. Teteh lah geuning nu ngadang ngalangan jalan teh tayalian ti si Endul muridna kita Pak. Si Endul ieu mah. Si Endul Ki. Si Endul. Nah, si Endul nu kungsi dicaritakeun ku sia deuleuh Galing. Bener. Eta mah si Endul muridna ye si tapa ye. Naon ngadang ngalangan jalan. Buah-buah rek nulungan kita panu jadi guruna. Bisa jadi eta si pada kenyum teh tah. Rek nulungan nun jadi guruna. Ayo ku sia Tinak sia Asmo. Poning kitu di Galing. Montong cicing bae deuleuh. Ayo si Asmo urang Tinak. Alah, wayana diturunkeun sia maneh tapa. Tuh dulu ku sia. Aya murid sia anu nulungan sia si Genut, si Budayut. Murid maneh anu hamur parah boy. Kita pate cak we diajakeun. Basa ngadenge aya nu ngadang halangan jalan nu tayarian di si Endul atuh kita pate maning ngaranju kaget. Heran. Nah cenah si Endul teh anu keur tapabeut nyaun kana rupa kajadian anu geus karanapan. Kita pate laju we merhatikeun kalapa tangkal caringin bener we nu nangtung ngabadega ngadang teh tayarian ti si Endul nu jadi muridna. Teh lah geuningan si Endul anu ngahadang halangan jalan teh. Anehna bet nyamun kana kajadian nu geus karanapan ku aing. Buah-buah ayeuna teh arek nulungan. Nya palang siang si Endul teh haraman cilaka ditandasa ku si Lintung sabaraha kanja. Kita pamah ditulungan ku si Endul teh manis salampang atuh inggih si Endul teh ngaranapan cilaka. Lantaran kapan jelas manehan oge henteu mampu pikeun ngungkulan Kilintung komo atuh cenah si Endul. Muridna anu pangbodona anu henteu begugan ilmu silat. Anu kiwari teh keur dikemleng we keur ditah tapa acan katingali hasilna. Si Galing jeung si Asmo laju ngadeuketan ka si Endul anu katingali nyeseuri si Endul teh kawas anu henteu sieun ku anu duaan. Nanaonan sia buta. Ngahadang ngahalangan jalan sagaru Pak. Anya sia maneh nu ngaran si Endul teh euy. Alah, maneh ulah ngahalangan jalan. Ngan bae pasti maneh trek nulungan guru maneh. Itu tuh anu geus benang di Borogot. Ih, bener sia kurang ajar. Maraneh teh geus kumawani nyangkalak guru aing sia gancang lepaskeun lamun teu hayang cilaka. Alah wanian euy Galing ieu si buta teh. Ah, hasoklah sapiraha ku kuduaan mah. Najan ieu si buta boga kaanehan boga kabisa anu teu kaharti. Ari dirempu kuduaan mah sapiraha ku euy. Oi urang rempu kuduaan. Urang teh bakal wirang wakaning disaksian ku Kilintung. Si buta kudu sagancangna bisa dikojoran euy.
Si Galing jeung si Asmo tinggi setelah baca tur kentak we atuh ngahurup narajang ka si Endul. Kia jeleng seak. Si Asmo anu mihelaan naraja ngaheubatkeun bedogna rek ditikaskeun kana beung buku we atuh kitab anu lalajo teh reuaseun Inggris muridna teh nepikeun ka cilaka nepikeun ka ajal binasa. Beheungna nepikeun ka kasapat ditigas ku bedogna si Asmo. Tapi kitab pamanena teh mendingan aju kaget lantaran teteh si Indul teh bisa nyingkahan panarajang ting make jurus nanahaon da buku ge meureun sakainget. Ngan bisa kasaksian ku kita sabada si Indul dititah teh boga kabisa anu ngadada kaluar lamun dina kayaan anu kapepet. Plus bedaug si Asmo nyamos surup pereup si Galing rek ngahantem kana careham. Tapi si Indul ge henteu cileureun eta pereup teh laju we ditewagep laju dibantingkeun atuh solonton nepikeun ka si Galing teh ditoto kememehan we nubru ke tangkal jaringin. Si Asmo basa nyaksian si Galing nepikeun ka arek ditoto kana tangkal jaringin kentak manehna teh luncat. Bari rek nyabetkeun bedogna kiwari marek dihantemkeun kana punuk si Indul. Meme bedogna kana sasaran si Indul teh kentak kakilekeun awakna. Pros atuh nyamos ukur ngadek tempat kosong. Bareng jeung eta dampal suku si Indul teh ditejakkeun kana bujur si Asmo jabrod solontot. Si Asmo nepikeun ka nyolontot gaberu nyuksruk kana taneuh. Alah, anjir, kurang ajar sia genut. Geus najak boal aing. Curung gunung si Asmo teh maksakeun ngunial udang bari rengkenek dimasang kuda-kuda. Metakeun di bedogna kajeleng seak. Bedogna kiwari mah dibubat babit arek ngarencah awak si Indul. Tapi aneh si Indul teh ngaradak jadi bisa kana ilmu silat sok sanajan ilmu silatna teh sakainget teuing jurus nanahaon. Tapi bisa nganyingkaan sabetan-sabetan bedaug si Asmo. Si Galing harita teh anu aya tukangeun si Indul mana nyobaan arek ngapongohan arek nyekek beung si Indul. Si Indul anu keur nukangan henteu ieu sadar lamun si Galing arek ngabongohan keup. Beheung si Indul teh beunang dicekek tapi aneh. Anu dicekek teh henteu karasaeun naon-naon ari kitu namah lantaran beheungna teh jadi teas. Si Galing anu nyekek kalah ka ti babarege we mengusirkeun sakabeh tanaga jerona. Alah. Oh. Ai. Bohong teas kieu bohong naon itu bohong bagong gitu. Lah. Hasok cekek sia kurang ajar. Beakeun tanaga sia. Si Galing teh meakeun ka panasaran laju we musirkeun sakabeh tanaga jerona. Laju teruskeun nyekek ke beheung si Indul. Si Asmo anu geus ngorejat udang basa nempo si Galing keur ti babarege nyekek beheung si Asmo. Laju manehna ngagajeleng bari ngaheubatkeun bedogna arek naro ke tarang si Indul. Modar sia kurang ajar. Ditaro ku aing deuleu. Suruntul si Asmo teh nyuruntul bari ngaheubatkeun bedogna rek ditarokeun kana tarang si Indul puguh we atuh kitab teh manis salempang. Hatena maninggal nyap boa-boa cenah si Indul teh bakal perlaya ajal binasa. Beunang ditandasa ku eta dua anak buahna Kilintung. Barang bedog arek keuna kana tarang aneh. Sakilat si Indul teh bisa ngaleupaskeun tina cekekan si Galing. Pun kitu teh bisa ngakiwarkeun panerajang eta bedog atuh bedog teh kalah kami lepas we ka si Galing. Naonan si Asmo? Kalah kadek-kadek aing deuleu. Alah hampura euy. Teu nyangka teh si genut teh si buta bisa nyingkahan panerajang euy. Ayeuna mah kasaksian euy. Kapan si eta teh aneh puguh ge. Boga keanehan. Jalma teu kaharti ongkos cenah pangbodona pangbelegugna. Tapi dina kayaan kapepet mah bisa ngalawan euy. Ayo maju deui sia, maju. Nah kalah ka ngarobrol, maju. Soka dia maju deui, ku aing bakal dibabak. Cek si Indul nangtang ka si Galing jeung si Asmo. Rasakeun sia buta. Ayeuna mah maneh bakal tamat riwayat teh deuleu. Kurang ajar sia. Anya deuleu buta. Geura sambat inung bapa deuleu. Peuting ayeuna bakal jadi peuting panungtungan. Ayo Galing, urang gabungkeun kekuatan euy. Urang kudu bebarengan ye. Narajang si
kebeleg teh tah. Si buta teh euy. Jeleng duan laten narajang deui bari musyrikeun kekuatan tanaga jero nu sapiduhna. Bari ngetrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisana. Si Endul tetap tenang we manna teh bari matakeun jurusna. Jurus-jurus nu ararane atuh. Sakabeung mah kawas anu salebor we awak anu badag tangi gua teh seselontodan duduk-dugan. Malahan mah gerakan dengan teh ngarupakeun kawas keur nyomot dage we atuh. Pugu we atuh nu duaan teh menireuwaseun. Lantaran harita basa susuna beunang dicomot. Manin linu jeung nyeri atuh bari jeung cocok ku si Endul satarikna. Anjir. Justru aing dicomot kurang ajar. Jurus naon sia teh? Hihi, rasakeun sia jurus comot dage. Taji tambahna emohna deuleu. Ceuk si Endul bari kitu na teh ngan sakilat dampaleungeun teh dipake ngageplak tarang si Galing plak. Baru karena pohar atuh si Galing teu nepikeun ka ngecengkang dan karak bengkang geus teu bisa minge deui. Kalapak wae si Galing mah kapiuhan teu inget di bumi alam. Si Asma geus nempo si Galing geus kapiuhan laju ngakaceleng narajang bari ngangbatkeun di pedogna. Durug-dug solontod atuh si Endul teh nyolontot plos bedog teh nyamos ukur ngakan tempat kosong. Si Endul ki bari mamales narajang. Pereupna teh keuna pisan nenggal kana beuteung si Asma ceku. Alah. Awak si Asma nepikeun kang ngajol bari katempo atuh marangkal nyekelan beuteungna. Bedogna ge geus ngaceleng duka ting ka mana. Ningali kadua muridna geus dina kayaan ripuh bari jeung geus teu inget di bumi alam. Pugu we pikeun kirintung teu ngaraju ka kitu teh leuning cenah eta si buta teh. Si Endul teh boga wesen anu pohara luar biasa. Tetela bener caritaan si Galing teh lamun eta si Endul muridna kitab teh lain jalma samarangan. Kurang ajar. Narapana eta si buta teh. Lain murid si tapanu sambarangan euy najan tabagukeun kana ilmu silat. Tapi buka kekuatan anu hebat. Tapi keur aing mau jadi penasaran. Curelat kia jeleng. Kilintung kiwari manggeus adu hareupan jeung si Endul neuteub seukeut bari pok cacarita. Hei. Endul. Sia sapalarna teh hei. Nah bener sia teh muridna si Tapa deuleu. Hihi. Bener aing teh muridna kita Pak. Hei sia kurang ajar. Gancang bebaskeun guru aing lamun hayang salamet. Hahaha. Ulang ngimpi deuleu. Si Tapa geus aya dina cengkraman si Lintong. Pupuh karaman maung hideung deuleu. Leuwih ade sia nyingka tinggalkeun ieu batan-batan ulah rek ngahalangan deuleu. Guru sia bakal dibawa pikeun nuduhkeun harta karun si kurang ajar. Wah nyingkah aing mah bakal nulungan kita Pak guru aing. Saha nu bakal melaan iwati muridna aing si Endul. Sok siah maju. Aing mah moal sieuneuun ku kekeduk karaman maung hideung oge. Ceuk si Endul teuneng ngeludeung pugu we atuh Kilintung teh beuki muncak amarahna panonna ngampul hurung hutuna mani kakarot. Geus kitu mah gentak nyobaan narajang ka si Endul. Pugu we kita teh jadi lebih salampang atuh kakaranan si Endul yang hareupan Kilintung kekeduk karaman maung hideung anu geus kasohor. Tingkat pangabisana lain lalaworakeuneun. Iuk, bereup Kilintung terek ngahantem kana careham. Solontod si Endul teh nyolontot awakna teh dadalik degan plos atuh. Bereup teh ukur nyamos kana tempat kosong. Ngarasa asa diulinengkeun ku si Endul atuh Kilintung teh laju gentak dina narajang. Kiwari malang ngagunakeun tata gerak jurus maung kahiyangan. Ramo-ramuan anu sadeukeut teh arek ngaciam meret saak awak si Endul. Tapi si Endul anu jadi sasaran teh najan awakna badag bari jeung gerakan alamban. Ngan bayaan esok sanajan ukur seselontodan bari jeung jajarik jegan ka tukang. Sameran-sameran ramo-ramo sarekeut Kilintung teh henteu bisa kena kana sasaran. Hasok sia maju deui maung edan. Ku aing bakal dising hareupan ku jurus oraye bedeul. Ceuk si Endul harita teh bari leungeun teh katampo kawasulu oraye we. Mani ceuleugeg. Pugu we atuh pikeun Kilintung asa diledek, asa dihina.
Montong aina sia senua. Asa gunakan jurus anu benar dulu. Lantaran sagedeng di sia bakal kojor. Iya ke jurus bener sia. Jurus orai bedul anu bakal ngarubuhkeun maneh sia lintung. Deuk sia nawa ada teh bari bepeta. Jika orai keur macok we. Ki lintung anu geus teu bisa nahan amarana laju ngagajeleng gerakan munggu cepet. Gajeleng bari ramo-ramo anu sadeukeuh teh rek ngajamret kana beung si Enul. Jarek-jek awak si Enul ngajarek-jek ka tukang plos samaran ramo-ramo leungeun teh nyamos ukur ngajamret tempat kosong. Selontot kiwari si Enul nyelontot ka hareup bari leungeunna teh atuh nampeu jika hulu orai arek macok kana tarang Kilintung. Kilintung ge hanteu nyangka lamun gerakan musuh nanti kawilang cepet oge nyelontot nanti pada tuh leungeun si Enul teh kena pisan kana tarang Kilintung. Kurang ajar sia ngoconan kaing. Kacor sia Enul. Gak jeleng Kilintung kiwari manarajang beri musirkeun deui kakuatanan. Panarajangna beuki garang jeung ngabahayakeun. Tapi si Enul kitu jeung kitu we awakna sakapeung sesolontodan sakapeungna jeung ngajarek-jek mundur ka tukang. Ngan bae sakali mangsa mah. Basa cakaran-cakaran ramo-ramo leungeun anu sareukeuh Kilintung arekeuna kana beuteung aneh awak Kilintung teh ngadadak ngacengkang aya kakuatan anu ngadorong kana awak Kilintung cengkang bangkieung. Meh-mehan Kilintung ngagabeuru atuh lamun teu ngajaga kaseimbangan badanna mah. Ai kurang ajar. Nah awak aing teh kawas aing ngabantingkeun aya tanaga anu rosa. Jeung dikarasa ku aing hawana matak panas. Nah kekuatan naon atuh nu subanding awak si Enul teh. Halah. Tapi keun ku aing bakal dicoba deui. Ceuk Kilintung manehna beuki panasaran, laju narajang deui ngagajeleng bari musirkeun sakabeh kakuatanana. Barang cakaran arek ngacamret kana beuheung, aneh awakna ge kiwari mangecengkang deui malahan leuwih jauh. Sekoleweng gedebut kawas mau ngrag-raga tuh. Gaur. Kilintung teh maneh ngagerem lantaran kiwari mah kapan geus kasandingan ku ilmu gaibna. Kita baoge anu ngalalajoanan mendengaran juga kaget lantaran teu nyangka cenah lamun hanteu kasaksian langsung mah. Eta geuning si Enul teh kakuatanna pohara luar biasana. Kilintung ngajurung gunung hudang maneh teh hanteu wani gagabah ayeuna mah lantaran jelas cenah si Enul teh nyidem kakuatan anu lain bandrak-bandrakeun. Teu sangka eta si Enul teh boga kakuatan anu rongkah. Aneh kayak kieu mana sa eta jelema sabenerna teh. Ceuk Kilintung hade teh bari musirkeun paneuteup ka si Enul. Hasuk sia Lintung teu maju deui kunaon sia teh maung edan. Ulah waka gede hate sia Enul. Rasakeun kurang ajar, curelat, kieu jeleng. Kiwari mah Kilintung teh geus musirkeun sakabeh kakuatanana. Bari ngagunakeun jurus pabungkas tina tata gerak ilmu silat maung kahyanganana. Jika maung arek karontok mangsa gerakanna munggu jabat. Lamun sekeuna teh awak musuh teh tangtu bakal rugsa katu disasakur cakaran-cakaran ramo-ramo Kilintung anu sarareukeut. Tapi memeh ramo-ramo nu sareukeuh kena kana sasaran ngadadak awak Kilintung teh ngadadak kecengkang deui leuwih tarik malahan mah awakna teh neungar kana tangka jaringhin. Kebru. Kurang ajar. Jatuh teh luar biasa kekuatan kayak kieu mah. Aing mah bisa ngunggulan eta si Enul. Wirang keur aing. Alah, leuwih ade aing ganjang nyingkat-tingkateun di bata-batan daripada aing cilaka. Kitu cenah Ceuk Kilintung raju we atuh ngajakan anak buah nu kakarangun yang harudang geus eling tina kapiuhanana. Diajak ngejat ninggalkeun pakalangan. Euleuh mitra waktosna parantos teh nyekapannya. Sageura urang tunda jajar carita si Enul jawara olok kejodoh ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna mah nganuhunkeun dina sadaya peratosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiran emang salan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.